Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, tepang deui jeung simkuring pun Aldino Pratama dina kalawarta Sunda TV. Dinten Rabu kaping 6 Desember 2017 sababaraha hiji berita ngalebet kana redaksi Sunda TV. Baris ditugikeun dina setengah jam kapayu. Pamirsa nyanggakeun bersalengkapna. Kincing Bonyok eta jenis kesenian anu tumbuh dan berkembang di Kabupaten Subang. Kincing Bonyok merupakan kesenian anu lahir di Kampung Bonyok, Kecamatan Pagaden. Watitra Kincing Bonyok nyaeta bedu, genjring, kecrek, trompet, kendang, goong, silu. Pamirsa, rupina musik itu bidangan warta dina dengan ayeuna simkuring pun Aldino Pratama sejak amit pungkur amit mundur hapunten dina samudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.